Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Ceremai. Ayeuna bagian anu ka 65 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Rebeka Almaira ti palihan Majalengka. Kangge Aceuk Rebeka ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 65 na. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Uing datang yun ini pelet, datang Uing. Tapi hampura yo, Uing datang ka dieu teu jingjing teu bawa euy. Tadi nama Uing terek mawa timunding jeung ti kotok, tapi eueuh wadahna euy. Cek si Openg estuning tenang taya karingrang. Budak sapotong, tapi jumago. Syukur ilaing datang ka dieu. Hartina ilaing bakal tereh dijajabkeun ku kami ka alam baka. Cek nini pelet. Ayeuna mah manehna geus nyekel pakarang mangrupa iteuk hideung anu dijieun tina kai asem anu gagangna ngabentuk hulu oray. Mun iso meseu kitu sia nini pelet euy. Makerek nganterkeun Uing sagala ka alam baka. Emangna maneh teh malaikat Ijroil kitu nih lepet. Cek si Openg. Petug layanan ieu si Sarupeng. Sok lawanan si Surepeng. Warah kumane ngarah ulang abacot wae deuleu petug. Cek nini pelet marentah kabuyut petug sangkan maju ngalawanan si Openg. Bangga Gusti Nini, si Mabdi siap nyangkalak si Openg. Modar si Openg. Ya, celeng. Buyut petug ngagajelang loncat ka hareupeun si Openg. Ari si Openg
ngadon ngeh keh seuri. Ari maneh teh kakapok euy Petug. Geus 2 kali ku uing dibuntungan. Masih keneh hayang gelut jeung uing. Eta buntut geus 4 2. Tuluy cokor maneh anu 3 dipikeun hiji ku uing. Masih keneh teu bosan-bosan geuning Petug euy. Kurang ngajar. Ngeleceh dia kegeing. Ulah disebut ngaran ngaing Petug Simatupang deuleu. Lamun teu bisa modaran sia. Ngayeuna ngaing geus boga pakarang sakti. Ngaing moal ngele ku maneh deuleu zobreng. Alus euy ngaranna Petug Simatupang anu hartina si tukang mau kutang. Wah, ngaleceh si anjing, kurang ngajar sia. Jubrak gabrik dijieun oseng sia ku ngaing zobeng. Lihat seahu. Buyut Petug narajang gerakana kacida cepetna. 2 peureup sing belesur ngarah kana beungeut si Openg. Tapi si Openg rikat lep ngakilek kagigir. Barang jeung kitu leungeun si Openg nepak leungeun musuh. Tuluy maju salengkah bari ngarahkeun tonjokan peureup kencana. Huut. Tapi Ki Buyut Petug oge rancingeus rikat nyingcet nyingkahan panarajang si Openg. Barang jeung kitu sukuna meta rek najong genggerongan lawan. Hiu. Si Openg rikat newak suku Ki Buyut Petug kap. Suku Buyut Petug beunang katewak gancang dicungkatkeun ka luhur tuluy didorong ka hareup. Set dayagdag blah. Buyut Petug ngadayagdag tuluy ngageblak ka tukang. Tapi gorentel jelegedeg. Ki Buyut Petug ngagorentel laju hudang deui. Bisaan euy si ieu euy. Digedebut langsung bisa hudang deui siga balak kecot. Kurang ngajar. Ya, modar jadi Openg jurelat juleng. Buyut Petug narajang deui, sukuna sing seru rek najong ka si Openg. Sat si Openg rikat nyingkah. Geus kitu si Openg muterkeun awakna. Bari nyamberkeun leungeun ka tuhu. Hiu bedes ulah. Buyut Petug ngagerok sabab kebenangan pisan walaikatna ku tenggelan si Openg. Celeng. Buyut Petug luncat ka tukang rek ngawahan. Geus kitu serepet. Mesat pakarang anyarna nyaeta pecut salaka geni. Geus kitu hiu wer cuger. Pecut teh diheumbatkeun mending ngaceleger. Ari si Openg lain sieun kalah seuri. Maneh terek ulin kuda lumpingan yo. Hayu atulah urang ngamen kalemburkeun. Ayo urang ngamen kalembur uingkeun lah. Tukang mentakeun lah uing anu mentan duitna. Ayo buru Petug. Kurang ajar. Rasakeun si Zobreng modar ya. Ya culung. Buyut Petug ngagajleng. Kitu nate bari nyabetkeun pecut salaka genina. Hiu culuger. Pecut ngahiung bangbaraan. Tina congona sing buricak kembang seuneu disusul ku sora anu sing celeger. Sora pecut Ki Buyut Petug anu sing celeger kadengieun ku Bah Murtado jeung Jakalodra nu keur aya di panyumputanana. Jang, eta zura naon jang? Meni sing celeger gitu. Siga zura jalma nu keur tarung tingkat luhur. Hayu urang lalajo sa anu keur tarung teh panasaran abah majang. Cek Bah Murtado. Nya hayu Bah. Da nya abdi oge panasaran. Tapi urang kudu hati-hati Bah. Ulah nepi ka urang katoyan kudu keur tarung. Jawab Jakalodra. Heueuh, ayu jang ayu. Cung Bah Murtado tuluy cengkat. Geus kitu ngorondang lalaunan.
Jakalodra nuturkeun sarua ngorondang bari muntang kana jujukutan. Pucung hul. Laju mucung hul deket hiji tangkal. Geus kitu kalacat. Bah Murtado ngalacat kana eta tangkal. Jakalodra nurutan. Bre. Tidinya katenjo ku Bah Murtado jeung Jakalodra aya nu keur tarung patutunggalan. Duana bisa nempo kalayan atra. Bubuhan panonna geus asa kalatih jadi bisa awas kanu jauh tur poe. Ki buyut petug mah Bah Murtado jeung Jakalodra geus apaleun sabab mindeng nenjo kaluar asup ti jero guha. Tapi kasih Openg mah Bah Murtado jeung Jakalodra teu apaleun da kakarak ningali ayeuna. Si Borokokok jurig deh ger tarung jeung sajena itu jeung budak zapotong geuning. Cek Bah Murtado. Duka bah, abdi oge nambe ningal ayeuna. Tapi eta mah bangsa manusia katempo namanya bah. Aduh, kajen pendek geledik oge manusia eta mah hebat. Tapi dulu gerakanana gajida hebatna. Jeung eta si Borokokok jurig kawalan. Padahal manehna mawa bekarang sedengkeun anu pendek itu malah mor geuning ya. Nya bah. Hebat eta jalma teh. Tapi rek nanaon cenah datang ka dieu terus ngalawan si buyut petug. Palang siang eta jalma teh rek nyalametkeun urang meureun bah. Aduh gadeui. Keun ayeuna mah urang lalajoran we di dieu. Nya muga-muga we eta jalma teh rek nulungan ka urang. Sedengkeun di pakalangan anu keur tarung. Harita buyut petug ngaheumbatkeun deui pecut salaka genina dibarengan ku tanaga sapinuhna. Hiu! Ngan sakiceup. Si Openg geus pindah tempat. Hiu! Celoger. Pecut disada deui ngaceleger. Celeng. Sakilar si Openg luncat ka satukangan buyut petug. Teu antap parah deui. Hiu! Si Openg metakeun dampaleungeun, ngetig puhuleungeun buyut petug. Beuk! Walah! Plou. Pecut selaka geni ragrag. Jeleng si Openg luncat kop kana pecut. Geus kitu pecut langsung disabatkeun ka buyut petug. Hiu! Joger! Pecut ngajeleger keuna pisan kana sirah ki buyut petug. Buar. Sirah ki buyut petug langsung bencar, tuluy ancur burantakan. Buyut petug henteu sempat ngoceak heula, nyawana ngalayang pindah alam. Dihin pinasti temahing ajal, buyut petug palastra. Nini pelet sajongjongan mah coloho. Teu nyangka nenjo buyut petug palastra ku leungeun si Openg. Padahal buyut petug deges dibekelan pecut pusaka, pecut salaka geni. Barang keur molohok kitu curelat. Si Openg geus nangtung pancuh hareupeun ini pelet. Kumaha let euy? Let, kumaha yeuh? Hari geus ge erek sutan wae atawa rek gelut ieu teh let euy. Cek si Openg. Montong waka sombong sia budak bau panglai. Hayu urang ijen jajaten ngaduwesen jeung kaula. Kaula nini pelet dadangkot siluman Gunung Cermai. Moal eleh ku budak satepak model ilaing deuleu. Bisi si laing teu nyaho ieu Gunung Cermai nyaeta gunung anu pangluhurna di santero Tatar Pasunan. Tah ilmu kula sarua jeung luhurna ieu gunung deuleu. Aduh, kabatur montong sombong. Ari soranganna sombong amat sih nini pelet. Dasar jurig sia nini peot. Tuh kudu lo babacot deuleu Openg. Kababau sungut. Sok geras sambat. Indung anu ngakandung bapa nu ngayuga. Sabab dina peuting ieu nyawa si laing kari sabaraha detik deui deuleu Openg.
jampe modar teh nu kumaha teh atuh nini euy. Ke. Oh, jampe modar teh anu ieu lain. Mursita mursitu umur si karwita ngan sakitu. Eta lain. Ari kitu marasakeun sia Openg. Bling. Nini pelet nenjerak bumi sakali. Beledu. Dumadakan. Tanah di hareupeun si Openg ngabeledug kaluar haseup. Pacampur jeung seuneu anu mumbul kaluhur. Lamun mah lain si Openg lanu jadi lawana, harita kene pasti awakna geus kahebos. Tapi si Openg cukup niup eta seuneu. Buah, pes. Seuneu langsung pareum. Bagian uing yeuh. Awas 10 tahun maneh bisi kahebos ke merepet nini euy. Cek si Openg bari jring. Nurutan ini pelet nenjerak bumi. Beledag. Taneuh hareupeun ini pelet ngabeledag sorana leuwih tarik. Seuneu anu nyebrot tina jero taneuh meh-mehan ngalentab kana irung sinini. Gancang nini pelet metakeun iteukna dipake ngababuk panceran seuneu. Habok pas. Seuneu pareum. Kurang ajar. Rasakeun ieu modar si Openg. Cek nini pelet ngagero bari nunjukkeun iteuk hideungna barasat. Cahaya beureum ngabarasat cepat lir kilat. Tapi si Openg ngerikat loncat ka sisi. Wus. Cahaya beureum milepas. Ceger. Numbrag taneuh. Taneuh langsung hancur mancawura. Ayeuna bagian uing ini lepet. Yeuh rasakeun ieu pelet. Cek si Openg. Wut. Ngadorongkeun dampaleungeunna. Barasat. Cahaya bodas ngabarasat. Jeleng. Nini pelet loncat ngajaul. Beledag. Cahaya bodas gayuhan si Openg ngahantem kurut nangtung nini pelet. Sorana ngabeledag taneuh langsung mancawura rarangkah. Jeleng. Nini pelet geus napak deui. Kurang ajar. Hiat curelat jeleng. Nini pelet loncat narajang bari ngahembatkeun iteuk pusakana. Sakilat si Openg ngakilek. Barang jeung kitu si Openg gancang ngepretkeun leungeun ka tuhuna ngarah beuheung nini pelet. Wut. Tapi lek nini pelet ngakilekeun sirahna. Barang ngagilek kitu sewuk. Iteuk nini pelet nyuruh ngarah tonggong si Openg. Lep. Si Openg ngarelep dongko. Laju suku si Openg metarek neje awak sini pelet. Set. Kapaksa nini pelet ngejat ka gigir. Jeleng. Set. Nini pelet muterkeun iteukna. Sorana ngahiung bangbaraan. Sedangkan si Openg geus sayaga. Iat. Iat. Nini pelet loncat ngabalesat kalebah si Openg. Iteuk hideungna sing hariuk ngahujanan. Panarajang kan awak si Openg. Tapi lep seset plos. Sakabe panarajang ini pelet nyamos ukur nyabetan angin. Hiu. Datang di panarajang iteuk nini pelet nyambar beuheung. Lep. Si Openg ngelok plos. Sambetan iteuk nyamos. Nalika iteuk nyamos di luhureun sirah, si Openg maju salengkah. Bari ngaculkeun tenggelan nu di arah angen ini pelet. Hiu. Nini pelet ganjang mundur ka tukang. Tapi si Openg terus ngarangseg. Tenggelan jeung sambaran leungeun si Openg sing salebar. Nini pelet terus undur-unduran. Geus kitu belesek les. Nini pelet ngabelesek mubus asup ka jero taneuh. Tapi si Openg teu cicingeun gancang. Sat belesek. Si Openg ngudag ka jero taneuh. Duarana tuluy tarung di jero taneuh. Tarung anu ngan bisa dilakukeun ku para jago anu geus napak dina puncakna ilmu. Hiat. Nini pelet notogeun iteukna ngaradadah si Openg. Kap. Si Openg nadahkeun dampaleungeun kana iteuk tuluy dicekal satarikna. Ter.
itek jadi ngagelet terhebat sabab masing-masing nyalurkeun hawa panas kana eta itek. Beuki lila getaran itek beuki tarik samalah itek jadi ngebul keluar haseut. Akhirna nini pelet jeung si Openg ngagero bari ngadorongkeun tanaga sapinuna disalurkeun kana itek. Hiat ya buludak bulusat sorang ngabeledagna taneuh langsung mancawura keluar disusul ku sing belesatna dua jirim keluar tina taneuh. Jelek dua geus pating badega deui sedet les jirim nini pelet ngiles. Si Openg teh eleh ketak set les jirim si Openg oge ngiles. Tapi sabenerna duanana keur sing belesat deui keur silih tarajang tarung tanpa wujud. Ukur kadenge sorana we anu pating jorowok sing hariuk sing gareduk. Mbah Murtado jeung Jakalodra anu ngalalajoanana kot kagogodeg sabab manehna najan lain jalma biasa tapi teu bisa nenjo dua jirim anu keur tarung bitotana. Tapi akhirna mah jangelek duanana sing jangelek deui jirimna ka tembong belesat. Si Openg luncat narajang ti heula jeleng nini pelet ngajaul jeleng. Si Openg ngudag belesat nini pelet ngabelesat ngaluhuran ngebelesur mapak mega. Si Openg belesur ngabelesur ngudag sugiu duanana silih tarajang deui tarung dina luhur mega. Hiat si Openg ngajongkeun suku ngarah kana gadon nini pelet set nini pelet ngejat saeutik datang deui tajongan si Openg plak ditakis ku leungeun kenca dayagdag nini pelet ngadayagdag tapi gancang pancuh deui tulis sabrut harita nyebrut bari ngahembatkeun iteukna. Hiat tapi jeleng si Openg ngajaul geus kitu hiu. Si Openg metakeun dampal suku rek dipake ngadupak sirah nini pelet. Kapaksa nini pelet ngarelep tapi si Openg gancang nyusul tepus. Nini pelet terus ngajuralitkeun awakna nyilorot ka handap seot jeleng napak deui dina luhur taneuh jeleng. Si Openg nuturkeun katempo si nini napasna mending ngahegak. Kumain ini euy rek lanjut ini euy teu kudu loba bacot sia Openg rasakeun deui sia het seset nini pelet nyilangkeun sapasang leungeun dina dada. Geus kitu kunyam-kunyem mapatkeun ajianana nyah beuntak tuluy ngajorowok ciat celong aneh dumadakan tina awak nini pelet sing arah celeng makhluk kembaran nini pelet aya kana 7 urangna. Si Openg teh eleh geleng manehna oge boga elmu nu kitu mah jelek tina awak si Openg sing garajleng 7 urang kembaran. Tujuhanana langsung narajang ka 7 kembaran ini pelet. Akhirna tarung campuh dimitian menang sajongcongan mah tarung cukup imbang. Tapi akhirna 2 jirim kembaran ini pelet benang dihantem ku kembaran si Openg. Hiuk pepak dus ada nu kabeunangan ngagero laju les kabehanana ngariles jelek jadi hiji las jirim kembaran si Openg oge nyiles tuluy jadi hiji deui set nini pelet geus sayaga geus kitu nini pelet muihkeun iteukna nepi ka ngahiung tarik pisan jujukutan jeung kekembangan nu aya di dinya raceleng rabeng haliber keusik jeung batu laleutik mabur katebak ku angin anu dikaluarkeun tina iteuk anu dipuihkeun. Geus kitu belesur iteuk pusaka ini pelet dibaledogeun ka si Openg ngabelesur cepet nakeranan. Si Openg
ayeuna henteu ngejat tapi nadah datangna itek ku dorongan dampalengan anu dieusi ku ajian bayu limbungan. Kira-kira jarak itek sasenti deui nini pelet punten kira-kira jarak sasenti deui itek nini pelet antal kana leungeun si Openg. Harita itek nini pelet langsung mental ka tukang tuluy ngabelesur balik deui ka nu bogana. Nini pelet nu ngaranju kaget teu nyangka si Openg mampu malikeun iteukna. Kep gancang itek teh ditewak. Geus kitu belesat iteukna dibaledogeun deui. Si Openg gancang nadahkeun deui dampaleungeun dina kaayaan tanagana geus ditingkatkeun. Belesur iteuk nini pelet ngabelesur balik deui leuwih cepet batan tadi. Brus keuna pisan kana beuheung nini pelet. Nenjo kitu si Openg langsung loncat bari nyepakeun sukuna kana beuheung nini pelet. Corela celeng iuk beuk panatak celeng. Beuheung nini pelet misah tina sirahna ngaceleng. Iteukna oge ngilu ngaceleng. Tapi aneh sirah nini pelet anu ngaceleng teh balik deui kan asalna. Beuheung nini pelet jeung sirahna geus nyambung deui. Ngan iteukna teuing murag di mana. Najan sirahna masih bisa salamat, tapi nini pelet ayeuna muji kana kasaktian si Openg. Tetela. Ieu budak beunceuk teh elmuna luhur pisan. Bisa leuwih luhur ti musuh gerat aing si buyut mangun tapa. Bahaya. Kieu carana mah nasib aing geus ditungtung jungkrang. Cek nini pelet. Dirina geus ngarasa moal sanggup tarung ngayunan si Openg anu elmuna luhur. Tapi mehna gancang ngumpulkeun deui kakuatanana. Geus kitu seak. Nini pelet loncat narajang ka si Openg. Wut. Nini pelet merekpak ngahujanan awak si Openg ku teungeulan. Plak. Si Openg nepakan sakur panarajang lawan. Tuluy males narajang ku sabetan dampaleungeun anu ngadadak seukeut serat. Tepakan dampaleungeun si Openg keuna kana beuheung nini pelet gelenceng. Sirah nini pelet ngagelenceng. Bareng jeung kitu kap awak nini pelet ditewak ku si Openg. Geus kitu dibantingkeun kana lemah satarikna. Hiup duar. Awak nini pelet hancur lebur. Sedangkan huluna anu ngagelenceng harita hiber nyamber ka si Openg. Wuhus lep si Openg ngelok siwet datang deui nyamber kap huluna nini pelet ditewak buukna pisan. Geus kitu celeng si Openg loncat ka luhur kawah. Sanggeus aya di luhureun kawah teu anta parah deui. Sirah nini pelet dibalangkeun kana jero kawah anu keur nyarabung. Hus buludak jelegur. Dihandap kawah ngajelegur. Gunung Cermai meuni inggeung siga nu rek bitu. Der. Disabudeureun puncrut Gunung Cermai ngageleter siga aya lini badak. Tapi beuki lila getaranana beuki laun. Anu akhirna cep kayaan jadi biasa deui. Si Openg ngarongheap narik napas jero. Tuluy ngucap syukur disusul ku ngusap beungeut. Sabab ayeuna nini pelet siduman Gunung Cermai teh geus palastra ku dirina. Teu lila punten. Teu lila tibeh wetan balebat ngalangkang. Hayam leuweung jeung cangeh gar rame reang di sarada patembalan jeung manuk jalak. Barang keur kitu katempo aya dua urang jalma leumpang ngadegetan ka si Openg. Nu taya lian eta teh Bah Murtado jeung Jakalodra. Samburazun Gizila. Gizila deh. Cek Bah Murtado.
uing mah lain ki si laki euy tapi ki Openg. Tembal si Openg. Ai nya maksud abah deh ja ngaran Ujang deh jang. Cek Bah Murtado deui. Uing si Openg bah abah pasti anu katelah Bah Murtadonya sareng ieu Jakalodra nya hayo ngaku sia geuning Ujang geus terang ka abah jeung ka murid abah nya hafal atuh bah da aya nu ngabejaan ka uing ayeuna mah mending hayu we urang mulang bisi kaburu-burang bah muga-muga we pas wanci subuh urang geus aya di tutugan gunung terus urang salat subuh heula di sisi walungan terus urang balik ka imah Bah Murtala hayu heuh nya mana Ujang yo Ujang di Bayun Teu loba omong deui jorelat si Openg ngajorelat luncat ti heula. Geus kitu disusul ku Bah Murtado jeung Jakalodra. Tapi karek oge tiluanana pating jorelat. Na atuh ari ujug-ujug. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.